cinta majang Solehudin taralila sabulan 2 bulan anyar kawin cinta masih ada ayeuna geus ngaran cinta teh teu aya. Komo abah malah abah jangotan kitu ningali bojo boro-boro cinta. Susu ge geus nampuyak jiga ceplok nog. Dibawa nyangkere ge kalah bahe nya bahnya. Dibawa ngarengkol keplok, dibawa dongko juga salendro. Malam Jumaah ku abah kamari diobeng kapan teu kapanggihnya bah. Suka teh leungit, ari horeng teh nyumput hanapun kelek. Penasaran ku si abah dikenyot kalah nyelap dina huntu. Keun be abah hitung-hitung ada harba seurat we abah. Mangpaatkeun lumayan tama sebel. Keun abah kitu-kitu ge abah keun da moal aya tanggal kadaluarsa nah abah eta mah susu eta mah dijamin bah tidak ada tanggal kadaluarsa berlaku untuk semua umur budak nyot aki-aki ngagenyel. Kemasan elastis tidak mudah tumpah, tutup berwarna hitam tapi tidak mudah berkarat ya bah. Nu kitu abah ngaranna susu tepung sabab lamun dibenyeng kagigir tepung jeung cangkeng. Dibenyeng kaluhur juga bonu nya cok. Abah lakeun lumayan abah bau asbake kebutan we. Sibu cinta matara lila bapak anyar kawin sabulan 2 bulan subhanallah abah ge bageula anyar kawin majeng bojo abah panggilan ge mani mesra panggilan mani manja kamana-mana lempang PGGY gedeblug labu pamajikan mani cacadelan aa embis. Pugu gobis ge mani embis cek salakina teh angun. Pugu bangun ge mani angun. Allah ya Robi lempang PGGY dina motor muntang tipe perket pamajikan ngagejelik gue meusan cek salakina teh yayang sakit ya. Nah ari geus rumah tangga geus lila boro-boro panggilan mesra manja naik motor pamajikan dicarekan tong milu kunaon bapak berat. Pamajikan dicarekan udah maneh mah awakna sagede drum. Halo Kerobi atuh cenah da bae bapak cenah batur mah kudu ngojek kudu mayar milu pamajikan numpak muntang kana cangkeng salaki gibeg salakina amek deui tong kana cangkeng geura cenah muntangna eungap atuh kudu kana naon bapak tak tukang kana behel. Yeung pamajikan sila muntang kana behel puguh behelna teh tas dilocotan ku salakina can diterapkeun deui ari pas rek muntang pamajikan kana behel kosewat gedebut. Nyang saya pamajikan rag-rag salaki ngaliuk lain ditulungan kalah dicarekan tak cek aing tadi sia tong milu. Untung cungcurungan sia teu pupus ge. Allah ya Robi ka pamajikan anyar kawin mah Gusti oco salaki ayeuna jeung pamajikan melontarkan kata sumpah da bogoh keneh aa cintaku si abadi mungkin aku rela sehidup semati demi aa. Wadul podol sero akang. Anger we salaki pae mah ceurik kang kaung sieun teu payu deui. Salakina goya deui manja deket jeung pamajikan da bogoh keneh anyar kawin. Cek salakina teh di setiap ada kamu mengapa jantungku berdetak. Berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada eneng di sini aa ingin deh gaya panggilan anyar kawin mah bapak ge pamajikan mamam ari suku jebrag. Bebek. Allah salaki ge disebut naku pamajikan papap ceduh gaya galau aja lah mun kitu sukuna lencop teu romeheun. Pantes di papap-papap di mamam-mamam ari tukang ka kebon mah geus we abah euceul lah. Lain sing moyok geuleuh da euceul sok geura euceul gaduh caroge euceul panggilan anak gaya manja bade ka mana papap. Salakina ngajawab ngalah jengkol mam. Pantes ente tuh
boga budak rek sakola meni dah papap dah mamam matak naon mun uluk salam da urang mah urang kampung dah papap ka bapakna dah mamam ka inungna boga lancek sidiran ngaranna rek idit sakola dah papap dah mamam dah diran. Oh si ibu bapak sadayana anyar kawin panggilan mesra panggilan manja subhanallah leungit we cinta jang Solehudin anyaran geura isukan nu tadina panggilan mesra manja teh teu aya anyar kawin mah dicocok reungit plok dipangagebugkeun a riot oskadon a leuleus irek leungit we cinta a riot modar a ti tajong teu neuleu Allah ya Robi uce makana kade ibu urang sing kuat nah aya kitu jang Solehudin ece akang nusok matak ngagoda kana imana loba urang canak we ibu nusok aya di hareupeun urang akang nusok ngagoda iman teh ka hiji awe komo awena geulis jiga abdi mah makana si abah itu tuh ngicep-ngicep ge eta teh si abah naon ngaranna abah saha eta ngaranna hah sing bener atuh akang ngajawab teh atuh saha abah naon Abdul alus bah eta teh Asmaul Husna eta teh ngan ulah ari Udin mah geuleuh abah Abdun hah Kardun oh butut untung teu kirdun ge si ibu bapak sadayana tak kitu ce hiji nusok matak ngagoda iman teh awewe paingan dauhan Nabi fa inna awwala fitnati Bani Israil lakanat fin nisa sesungguhnya kehancuran Bani Israil berawal dari wanita makana urang doakeun ieu Neng Yuyun anu ditikahkeun masing janten istri anu solihah ari istri anu solihah teh ece nu ridho kana naon bae pamerek tinu jadi salaki sanajan saeuh syukuran we ece salaki usaha dibere duit mah wajak ece 1 juta alhamdulillah mawa deui duit 500.000 alhamdulillah mawa deui duit 5.000 alhamdulillah itu geuning beukeum eusan ridho kana naon bae pameret tinu jadi salaki sanajan saeutik ece ridho ku salaki dibere duit sapoe 1.000 mahi moal 10.000 atuh ditaekeun cek salaki teh ieu nyai duit 10.000 sing mahi satauneun mahi moal mahi beulikeun kana kalender cok pek teuneun dina meja makan piraku salaki balik ti sawah rek ngadahar Agustus gampang ece salaki datang ti sawah nyai hayang susu geuwati nyuh Januari nyai hayang udud gerelengkeun Februari nyai hayang sayur leob salaki yeuh ece adunya mataun wa khairu mata dunia almar'atu salihah dunia teh perhiasan seindah-indahnya perhiasan dunia adalah wanita yang istri yang solihah nu kumaha ibu deui yang pandai mengemas diri sok daek ditiung dikemas baju nu muslimah barang yang dikemas akan mahal harganya walaupun belum tentu enak tinggali garaya ditariung teh seragam teh geus lunas teh encan eta teh oh gaya dikemas ibu geulis ditiung dikemas mah kitu acukna duka teuing jero nama duka pongpet duka henteu gaya ece tiung nama mangga beda-beda tong pasea ece rek tiung jiga ibu-ibu seragam kitu tiung naon eta teh ngaranna teh hejo toskanya tiung oren mangga ibu sok sae ditiung dikemas Neng Soleh Jang Soleh Neng Soleh deh kitu tari ngaji candahar teh sok balelo Neng Yuyun dikemas ayeuna salira mastaka kuraksukan anu muslimah punten ece lamun awewe ditiung wae ece sae henteu sing tarik aja saya awon piraku keur diangir di titiung oco sing nepi atuh utekna kadingnya emanya keur diangir di titiung istri etiung lain ciri santri lain ciri istri kiai lain ciri nu pinter tapi ciri istri bakti mun istri tara ditiung isukan bakal digantung luhureun seuneu nu hurung itu bendu anu
Agung sok ditiung ece ari tiung paranti nutupan naon ce paranti nutupan naon ce orat salah ece ngajawab teh orat teh loba manya ece boga-bogaan dituruban ku tiung tiung mah paranti nutupan ah gitu. Hiji nusuk mata ngagoda iman awewe ngan insyaallah jang solehudin Neng Yuyun mah ieu istri yang sangat solihah. Da tadi ditaros ku abdi meme akad tikah kamar dinten Jumat sing teh Neng Yuyun leres bade tikah ku Asolehudin leres cenah teh haji kumaha ceng teh lamun Asolehudin ti Cipari ka dieu teu dianterkeun teu jingjing teu bawa lengoh ka bina-bina kumaha ku Neng Yuyun bade tampi eta ngawalerna ece singkat ngangge pantun balas soleh Neng Yuyun pokna kieu kajenjeng jing sisirawa kajenjeng kol di astana kajen teu jingjing teu bawa nu penting nu ngarengkol dina calana.